Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa sabekrebar dongeng Sunda Mang Cecep Gorbacet anu satia satuhu manco di payunan HP sewang-sewangan di mana wae ayana. Dina dangat ayana urang neraskeun hanca dongeng kajen pisah manan serah bagian ka-10. Ieu biasana Bapak Tatang KS. Satu acan dipedar ieu dongengna sakumaha biasa ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan ka sadayana pamirsa anu satia satuhu manco ngomen ngalaik oge ngabagikeun ieu dongeng-dongeng Mang Cecep Gorbacet ka pamirsa anu sanesna. Mudah-mudahan eta kasayaan teh dibales ku Gusti Anu Maha Suci. Amin ya Allah ya robbal alamin. Sumangga supados teu nyangkolong ting kana waktos wilujeng ngadangukeun. Pokona mah sing cengang kapercayaan kana diri pribadi orang kalawan sing eling ka pangeran bari jeung hirup orang milampah dina masa perjuangan ieu teh dibarengan ku kajujuran teu loba barebedanana sangkan buru-buru negara urang kacekel deui ku bangsa sorangan. Bener kitu kos ceuk Hardi bari ngareret ka koswara anu harita manehna keur tengah-tengok kalebak. Is puguh bae Har, memang kitu kuduna ari ngakukeun urang selaku pahlawan mah kita oge ngajalankeun kasemengatan jeung kadisiplinan urang teh ulah ngan saukur dina mangsa kiwari bae gelah nepi ka nagara urang kapetik hasilna ka ala buahna tina kamerdekaan oge kudu saterusna bilampah dina jalan anu bener-bener lempeng. Sangkan hirup urang atawa perjuangan urang nu sakieu sangsarana teh sing aya koreheunana anak incu urang kalawan sing jadi contoh sotenan lain contoh teu regejeugna tapi anu dijieun contoh teh jalan kajujuranana jeung nya-nya patuhna kana kawajiban nyata anu disebut disiplin jiwa jantan selaku pahlawan. Atuh sugan bae hirup urang milampah dina alam perjuangan beri jeung jujur mah piraku teu kaasaan buahna. Upamana bae urang dikersakeun ku Gusti Nu Maha Suci pondok umur teu naon sugan ka ala buahna ku anak incu urang jaga kahareup keun tong dipake aral subaha dabongan geus kuat janji dina batin urang sanggup bela pati terhadap bangsa jeung nagara. Tembalna koswara anu satuluyna jadi ngaharulang mikiran dirina sorangan. Ayo kumaha atuh ayeuna teh ta? Koswara nanya deui. Nah batuh Ulur Kopral Sutawijaya geus kitu mah beral opat pahlawan teh arindit deui lumampah sakumaha biasa. Sajeroning lumampah anu sakitu geus ripuhna teh dikersakeun kadenge sora guludug mani eunder anu teu sakumaha lila karetek hujan turun mani ngagabret dibarung ku angin ngagelebug gelap mani pating jelebet mata keeng keur opat pahlawan anu dina waktu harita marucicit kabulusan awak jeung papakean geus teu aya pupurieunana jibreg sama sakali. Awahing ku geus teu kuat nahan kabulusan kalawan suku barareuh kapaksa ngadon ngarimuhan heula dina handapeun tangkal sisi gawir. Ya Robi ya Karim, nuhun Gusti. Ceuk Kopral Sutawijaya bari gek cingogo ngariung opatan handapun tangkal limus. Sajeroning cinutrung teh cipanon Kopral Sutawijaya make jeung ngalembereh ras kana kaayaan katunggaraan anu taya papadana hate asa pating seredet nelangsa kabina-bina sajabana ngarasakeun karipuh teh make jeung ngadenge cai nyarurug dibarung ku sora bulk disada dina siraheunana.
Terang, 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 cek koswara anu hartina sangkan hujan raat. Dikersakeun sanggeus koswara nyarita kitu hujan teh raat. Kari murupuy wungkul anu teu sakumaha lila sanggeus hujan raat. Kadenge hawar-hawar sora hayam kongkorongok menilah lambat nakar. Alhamdulillahirabbil alamin. Nuhun Gusti. Geus kongkorongok hayam geuning tak pasti geus deukeut ka subuh. Hayu atuh maju deui da geus raat ayeuna mah hujanna oge. Ceuk Hardi bari ngareret ka Uyeh anu gawena teh sirahna ngadon unggut-unggutan nundutan. Hayu siapa tuh Uyeh ngan molor bae pagawean teh deuk indit moal. Kopral Sutawijaya nyentak ka Uyeh nepi ka manehna ngarenjag dumehkeun ngalenyap aya nu nyentak. Oh mangga uler Uyeh bari horejat nangtung. Geus kitu mah beral deui arindit asruk-asrukan mapai-mapai sisi kebon anu teu lila anjog ka hiji perapatan antara jalan aspal jeung jalan pilemburan. Waktu opat pahlawan keur pating lalenghoy hatena ngadak-ngadak ngaranjug dumeh aya sora jalma nanya ngageretak kalawan ngasongkeun bambu runcing meh antel pisan kana beuteung Sutawijaya. Sopo iki? Ceuk geretakna hiji jalma nanya ku basa Jawa. Ulo Tentara Republik, ulur Kopral Sutawijaya kesit nembalan bari beuteungna rada dirempodkeun sieun kasogok ku Congo Awi nu sakitu seukeutna. Sampean sopo? Aya nyaut. Ora nyaut, mati urip kowe. Ceuk Kopral Sutawijaya malik ngageretak bari nodongkeun stand gun kan lebah dadana anu nanya. Aduh punten Pak. Ulo sami-sami melakoni tugas. Ulo laskar Pak. Ulerna eta jalma ngakukeun laskar barina nyarita kitu jeung ngadeg-deg sagala dumeh diasongan stand. Bapak, niki arep tiang pundi apa? Ulo arep wangsul tiang asrama. Kulo sampun letih telung dina ora mendak mangan opo-opo. Aduh, ceuk laskar rakyat bari gogodeg mun urang mah ngarasa mangkarunyakeun. Sampun mriki bae karo kulo saking pos kulo. Bocah-bocah lagi pada bodin. Ayo Pak, mriki mawon karo kulo. Ayo, uler Kopral Sutawijaya naluturkeun laskar anu maksud manehna deuk nyuguhan beuleum sampe di tempat penjagaanana. Baranggok teh Kopral Sutawijaya jeung batur-baturna ngarasa bungah dumeh ningali laskar-laskar aya kana genapanana keur saliduru bari meleuman sampe dina seuneu durukan. Oh, monggo-monggo Pak padelenggah. Iki bodine masih angat Pak. Cik seorang laskar ngasongkeun beuleum sampe aya kana genap sikina mani maruyutuk digolerkeun hareupeun Uyeh ditilaman ku daun jadi geus garing. Ningali bibir Uyeh mani geus kumetap teu sirikna neureyan ciduh dumeh ningali beuleum sampe geledek nakar anu ceuk pikirna geus hayang geura kawantu beuteung geus kukurubukan. Kawasna bae Uyeh mah geus teu kaampuh ku kabitana nempo beuleum sampe ngan ceug bae nyokot miheulaan anu betekokna. Geus kitu celabak di dahar mani cacamuilan bangun anu ponyo nakar. Lain nu kitu aya kusunagarnya ari jang Uyeh can naon-naon geus gunyunyut miheulaan nyokot sugan kudu dilandi si gunyunyut ayeuna mah. Ceuk Kopral Sutawijaya bari mesem anu digeunggeureukkeun mah jongjon bae teu ngaliek-liek acan cacamuilan ngadahar sampe anu sakitu muyutukna jaba mani haneut keneh. Mas, monggo ditampi ya. Ceuk Kopral Sutawijaya. Oh, monggo-monggo Pak. Namung banyune boten wonten Pak. Sampun aja repot-repot ulur Kopral Sutawijaya bari ceug nyokot sampo meh barang jeung nu tiluan. Dikersakeun opat pahlawan anu keur pating calaleuhak ngadaharan beuleum sampo teh. Panon pating peleye narundutan nepi kareupna pareureum abahing ku capek jeung ongkohanan ngarasa ngeunah kahaneutan ku seuneu tina durukan. Kopral Sutawijaya nyangkora dina handapeun tangkal cau gigireun di hiji laskar anu keur tunggu pos. Teu lila kadenge sora laskar nyikikik seuri nepi ka Kopral Sutawijaya ngorejat asa kageingkeun kuno seuri. Sik, opo kue goyuk
Tanya Kopral Sutawijaya rada nyentak, bari leungeun sabelah ngekewek belum sampo sapotong deui. Anak iku Pak, tembah Laskar bari curug ngacireun nunjuk ka handap kana lebah bujur Kopral Sutawijaya. Aduh, cenah kula robet Mas. Cek Kopral Sutawijaya bari tungkul ningali calana ngangkarawak meh sapati tukang nepi ka hareup teh bedah kabeh jeung calana rangkepna mun seug aya awewe teh mah geus henteu kawiwirangan tembong orat. Tapi pikeun Kopral Sutawijaya sajeroning nyarita kitu teh mungguh batin mah ngarasa suka sedih ari katambah-tambah ngareret baturna antara Kopral Hardi jeung Kopral Koswara keur nyalegrek sare bari ngareupel belum sampe sesana teu bareak kulantaran kaburu ku tunduh. Geus teu kaampuh deui ku pisirieun ngan kai bae Kopral Sutawijaya seri meuni nyeri kulit beteung pating arah kaiduaan jeung Laskar nyata nyengserikeun kaayaan uyeh sajeroning manehna hees teh leungeunkeun ca nyekel belum sampe sapasi deui anu katuhu nyampai dina dadana nangkep seten ari katambah-tambah hayang serina teh ningali sungutna uyeh meuni samutut pinuh ku sampe can kateureuy. Beuki lila serina Kopral Sutawijaya jeung Laskar beuki tararik samalah Laskar mah kuat neuleukeun beteungna kana bangku taksiran ngarasa seeleun. Akhirna Kopral Hardi jeung Kopral Koswara ngorejat hudang panondara tereret bari pikiran ngarasa kaget ningali Kopral Sutawijaya jeung Laskar keur pating calakatak seserian. Mageh naon ari sampean tak? Tanya Koswara ngarasa kaget, tapi anu ditanya nama jongjon bae ngah kai seri bari salayang soloyong kaditu kadieu nyanyakel beteung nepi ka bluk nang kuban dina bangku bari teu eureun-eureun ngagik-gik seri. Samalah Laskar mah kuat ngabelenyang lompat ka kebon bari nyanyakel calana anu katinggalina ku Hardi. Calana Laskar boyonoh nepi ka eta Laskar ngareles teu balik deui. Tak kunaon ari maneh ngadon akei-akeyan kitu? Pepanggihan Hardi nanya bari pikiran mah tetap bengong. Aya itu tembal Kopral Sutawijaya nyarita kituna teh teu daek cengkat tina bangku ngan saukur curug nunjuk ka uyeh. Barang Hardi jeung Koswara ngaderet ka uyeh ujug-ujug kei bae saleserian domeh ningali uyeh samutut ku belum sampo. Ku kituna teh mah Koswara teu wudu delakana teh uyeh keur nyangkere bari ngaheum-heum belum sampo teh make hayoh liang celina digerean ku tungtung daun cawu. Atuh nu keur sare teh ti buburanjat ngarasa leuwas jeung deuk nyarita teu bisa kulantaran sungutna kahalangan ku sampo anu akhirna sebrot diburakeun kana durukan. Lah sejadol cek uyeh ngaburakeun sampo. Aduh ampun teuing. Nah bakal manggih naon maneh aya ku ngeunah-ngeunah teuing seri ieu teh. Cuk Kopral Sutawijaya bari nyusutan panon Cirambai. Geuning geus beurang ieu teh ta. Hardi ngareret ka belah ti wetan nempo Batara Surya geus bray-brayan carangcang tihang. Lain ari Laskar kamarana. Teu nyaho merantok bae meureun tah sekasebelan teh meuni teu ngagaingkeun. Lamun aya musuh teh mah geus hanteu bohong padagat sarerea. Dasar Laskar goblok. Koswara ngadon ku kulutus sorangan bari bener-bener sapatu geus calangap. Ayo dek endit deui ayeuna. Keelanan kos. Salse bae da nyada ka borang ieu. Ongkohanan teu pati hariwang loba pilemburan. Urang arulin bae heula ka dinya tah. Sugan aya rakyat nu apaleun jalan ka asrama urang. Cek Kopral Sutawijaya bari bener-bener calana ngangkarawak sapat jeung calana-calana rangkepna. Aya kuloba pisan sesekelan deuk indit teh lah. Ari maneh sok tara aya kasabaran pisan sagala rupa teh kudu pok torolong ilihkan tuh celana dewek sapat skieu moal hade bujur ka mana mendi leung katempuan ku lalaki deui nerjang ari ku awewe. Meureun teu mangpret mah sarionon keur mah buuk jalala brig kieu. Karawak Kopral Sutawijaya nyoehkeun bajuna dina pelebah tonggongna tuluy dicawetkeun kanu dipake nutupan oratna. Hayo ayeuna mah cuk Kopral Sutawijaya bari rigidig nyolendangkeun setengan tuluy ngalewas arindit deui anu maksudna teu kahiji pilemburan anu kabeneran aya lembur gede
teu sakumaha jauh ti pos Laskara tadi. Gening meniterisen kieu tanya Hardi bari rarat-raret ka unggal imah anu teu katingali aya jelemana. Teuing kamarana jelemana mah. Hayu terus bae. Sugan imah itu tuh aya jelemaan. Da ciri aya haseup meleduk lebah dapurna. Ulor Kopral Sutawijaya bari ngaleos deui. Barang anjog ka hiji imah kabeneran aya hiji awewe rada ngora keneh keur diuk aneprok ditepas bari di kacamata hideung yang hareupan bekong. Kula nuwun Mbak Ayu, cek Kopral Sutawijaya bari nyamperkeun ka eta awewe batur-batur nama anu tiluan deui ngadon ngajararentul ti kajauhan deukeut kebon. Monggo lenggah sopo sih? Ular eta awewe bari rarat-raret. Opo Mas Dul, tiang Riki? Mas Dul, Kopral Sutawijaya ngahulang. Kulo tentara Republik Bayu arep wangsul tiang asrama, namun kulo boten terang jalane arep tulung nyowo karo rakyat sing lanang supaya kulo tiasa wangsul. Idi janten sampean niki tentara Republik? Nggih Mbak Ayu. Pak, sampean aja tiang Riki. Sebab cukup Kopral Sutawijaya boga rasa kaget ku ayana eta awewe muncul urang mah nyarek ulah ka dieu. Saking ngiki Pak, suka wonten landi malah sering. Wonten landi? Nggih Pak, tiang Riki sampun mangkat maning landine. Menang sawatara jongjongan Kopral Sutawijaya ngahulang ku ayana ngadenge beja ti eta awewe. Yen daerah eta teh minang kadatangan ku bangsa Belanda. Samalah harita ge Belanda kakara arindit tidinya. Ya, bagian Mbak Ayu, kula arep mangkat maning. Monggo Pak, namung aja mangkat nganggo jalan Nidul. Sampun niki bae jalan ngalor. Mengko tiang Riki ono umae pabahu. Bapak bisa ono bantuan karo pabahu. Monggo, monggo. Mbak Ayu nyuwun ya. Kulo arep mangkat maring umahe Bapak Bahu. Kirane Bapak Bahu ono nang umahe Mbak Ayu. Oh, tentos bae ono. Bener eta awewe. Geus kitu mah Kopral Sutawijaya ngaleos nyamperkeun ka batur-baturna. Kumaha cenah ta? Ceuk koswara bari ngareret ka uyeh anu keur mencrong ka eta awewe teh. Menit teh sirik disidik-sidik. Dumeh eta awewe rada tegap tur meuni gagah katinggalina teh make kacamata hidung anu disangkana ku uyeh matang tu bangsa menakna atawa jalma anu boga. Ayeuna mah kieu bae, urang ngajugjug tua kampung. Itu imahna teu kahalangan ku saimah, bejana cek eta awewe. Lamun urang datang ka dinya, tangtu meunang bantuan ti manehna. Man atuh. Cek Hardi bari nyurungkeun bokong Sutawijaya tuluy ngaleos ngajugjug ka imah tua kampung. Tapi keur uyeh mah sajeroning ngicrik panderianana teh mungguh panonna mah tetep bae mencrong ka eta awewe teh. Siga nu boga pikir kadua leutik ari katambah-tambah eta awewe anu keur diuk ditepas bari di kacamata hideung teh katingalina leungeunna ngacung anu kutaksiran uyeh mah siga ngagupayan ka manehna. Atuh ku ayana kitu dasar uyeh jelema purunyus batur-batur marengkol teh manehna mah anggur ngarandag. Barina kitu uyeh anggur nyamperkeun ka eta awewe teh anu ti kajauhan keneh alangah elengeh sorangan ngajak seuri. Sugan bae aing bisa babarayaan jeung eta awewe. Sakalieuan aing ngalanto ka dieu moal susah-susah teuing pikeun ngarareb. Mun kahayang teh kebenaran nyaeta awewe teh randa. Ceuk gerentas hate uyeh bari nyamperkeun anu teu lila sanggeus deukeut pok uyeh nyebutkeun punten ku basa Sunda kulantaran manehna mah teu bisa kana basa Jawa. Punten Bu, ceuk uyeh bari gek diuk dina golodog kalawan bibir luwai-liwai. Sopo maning sih? Pokna eta awewe rada nyentak. Mun ceuk urang mah saha deui ta teh. Pikeun uyeh sajeroning kitu menang sawatara menit jadi ngahulang mikiran kumaha nyapipokeun nyarita ka eta awewe. Tapi sakituna deui uyeh lah-lahan nyarita ku basa Sunda mun hade pok kedal mah paduli teuing deuh ngartieun syukur henteu bae piraku nepi ka teu nyaho onaman. Yuk
Cuk uyeh nyaritana kitu teh bari rajin jeung Noel sagala kana lebah tak-tak eta awewe anu keur ngencelong-ngencelong bekong dieusi gegedoh kopi. Kulo arep iku yuk. Arep iku. Ari ayu jeung saha di dieu sorangan atawa boga salaki yuk. Sik, kenapa sih? Dolan-dolan koyo bocah bae maring aku. Sampun los aja tiang riki bae Mas Duloh. Koyo bocah bengis wis teka maring aku kue pantung lu. Ayo mangkat aja lenggah nang riki. Abdi mah yuk sanes dulah tapi uyeh ari wengi ka dieu mah terang ku anjeun kulona oge repot nakar ular uyeh nyaritana teh ka mana mendi itu ngaler manehna mah ngidul kulantaran uyeh belagu kana basa Jawa itu biko pisan kana basa Sunda. Dikitukeun ku uyeh teh eta awewe teu ngawalar deui anggur rungah ringeh bari tatanggahan leungeun katuhu nyasaran bekong ceug bekong karampa tuluy dikencelong-kencelong deui siga nudeuk dipiceun. Sobat uyeh netep bangetna eta awewe make kacamata hideungna. Nah, anak goblok gegedoh disimbeuhkeun anu ceuk rasana mah dipiceun kana taneuh padahal nyeblok pisan kana beungeut uyeh. Nepi ka lamudang lamedong pinuh ku gegedoh. Si Badul sia teu pupuguh nyeblok beungeut aing. Nah sia teh teu neuleuh atawa reueus ku kacamata hideung. Cing aing neuleuh. Cuk uyeh ngarasa nafsu bari porosot kacamata awewe teh dilaan barang disidik-sidik. Sing horeng di kacamata sotenan eta awewe teh lolong. Ele paingan teuing ari teu neuleuh mah. Uyeh nyarita kituna teh bari sok kacamata dituna dina bang barung tuluy ngencis indit ngudag baturna. Bari dina pikirna mah hayang seuri aya keheul aya beungeut pinuh ku gegedoh. Awewe mah jongjon gegerewekan ge teu ditolih ngemprid uyeh indit sieun diarudag ku urang dinya. La ilaha illallah. Cukup Kopral Sutawijaya gogodeg nempo uyeh ka karang ngurunyung bari haruha hareho. Nah ari selaing lalampahan teh kumaha uyeh ngan hayang digelandang bae ku batur. Tas di mana ari selaing uyeh? Batur mah ribut kuntang kenteng neangan. Ari wangsieun katewa ku musuh. Sugan selaing mah hayang modal sorangan lalampahan kawas nu weureu pisan. Pral, apunten bae sanes weureu, sanes lieur. Puguh abdi teh kabalajog timbal uyeh beungeutna rada bareureum. Kabalajog kumari selaing. Sumuhun Pral, waktos Kopral arangkat dituturkeun ku abdi ti Panderi teh. Abdi ningali istri nu didongkapan ku bapa teh ngagupayan. Ari geus kitu. Tos kitu ku abdi disampeurkeun, teras ku abdi ditaros. Biasa teh bae Kopral oge terang ku anjeun. Hiji pamegat naros ka hiji istri. Komo kieu pan abdi sareng Kopral atanapi sareng rerencangan teh tos sakitu lamina tara ningal-ningal istri. Ngarti dewek oge. Jadi maneh teh katarik wae ku eta awewe teh ha. Uyeh ujug-ujug seuri ngahihi. Kunaon selaing make seuri segala? Tanya Kopral Sutawijaya heran nempo uyeh ngagik-gik seuri. Aduh, nah aya ku suwe-suwe teuing hirup. Panyana abdi eta awewe ngencelong-ngencelong bekong dieusi gegedoh teh bade dipiceun ka taneuh. Nah digeblok teh diseblokeun kana beungeut abdi. Atuh nyeul bae abdi ambek. Ceuk abdi teh sugan goblok sia teh teu neuleuh pisan. Ngadon beungeut batur diseblok ku gegedoh. Bade kitu teh kacamatana dilaan ku abdi. Tadina mah deuk dibobotkeun. Ari disidik-sidik sung horeng panonna teh lolong. Ular uyeh bari nyeleukeuteuh seuri deui samalah Kopral Sutawijaya jeung baturna anu duaan teh tungtungna mah pating calakatak saleuseurian. Keur ngeunah-ngeunah sareuri teu kanyahoan hiji lalaki make pakaian rubat rabet kaluar ti kebon bari haruha hareho hari weus-weus bebeja mun ceuk urang mah aya Belanda datang ka lembur eta tiluan. Pak, sampun mulih bae aja lami-lami tiang riki. Kenapa sih? Cuk Kopral Sutawijaya rada muncerang. Ono landi tiang riki teuing jalmi. Hah? Ono landi? Nggih, Pak. Enggal-enggal Bapa mulih.
mending mengko tewas kayak kue sampean omong-omong maring landi tiang riki ono kulo TNI ya. Cuk Sutawijaya bari kak baju eta jalma teh dicekal bari beungeutna dipencerong. Aduh, ora kulo omong-omong maning landi pak, kulo wantun dipateni kalau bapak. Tembal eta jalma nyaritana manijeng ngadeg-deg dumeh bajuna ditongtak bari beheungna diasongan congo pistol Pikres Jepang. Hei tak, ayo nyumput, itu Belanda keluar ti kebon. Cek Hardi bari leungeun Sutawijaya keur nyekel beheung baju jalma teh gancang ditongtak. Tuluy lalumpat ka kebon sampe ngadondar pak ngararimunan kuruntah. Teu wudu eta Belanda anu tiluan teh arasup ka kebon sampe bari pating laliuk siga nu neangan ka opat pahlawan. Malah ku Hardi mah kadenge sapatuna pating kadapruk kalawan katingalina geus deukeut nakara. Samalah koswara mah kira-kira setengah meter deui hampir dekat tincak. Lamun teu kaburu eta Belanda balik deui ka katuhu mah. Geus kitu kadenge eta Belanda nyararita jeung baturna mun ceuk urang mah kamarana lalumpatanana eta TNI teh. Dieu bejana ka dieu aya TNI opatan tapi buktina eueuh. Dikersakeun panaon Kopral Sutawijaya ngareret meletet tina sesela runtah nempo ka Kopral Hardi jeung kanu duaan deui. Tidinya Kopral Hardi mere isarah ku leungeun anu hartina mun kedal teh mah ti kembae Belanda tiluan teh. Kopral Sutawijaya surti kana isarahna Kopral Hardi tidinya marehna ngicepkeun panon ka koswara jeung ka uyeh anu maranehna oge ngalartieun. Tidinya ku siwal jalma nu tiluan di antarana Kopral Hardi, koswara jeung uyeh nyarabut peso belatina. Geus kitu ngareret deui ka Kopral Sutawijaya anu hartina nunggu komando menang 2 menit mah Kopral Sutawijaya can wara mere isarah ngahempekeun. Kulantaran eta Belanda nu tiluan teh masih keneh tengah tongo kira-kira jarak 3 meter di tengah-tengah kebon sampo anu sakitu upluk aplakna. Teu lila sanggeus Belanda naronggongan Sutawijaya ngicepkeun panon katuhu anu harita keneh korejat kak beheung Belanda dihompet hiji-hiji kalawan teu diengkekeun deui bareng kak beheungna dihompet disusul ku tungtung peso belati. Plus, oh, cenah Belanda nu tiluan ngagerung bari tonggongna melenting ka tukang. Keur kitu ditimpah deui anu lebah igana, anu lebah kadutna dikais ku peso belati nepi ka eta 3 Belanda ngacurah roh nang karak bengkang. Bari kakerejetan sakarat. Hardi, cukup Kopral Sutawijaya ngaharewas bari panon rundat-rindat. Gancang ayeuna urang lolos ti dieu, bisa anu nganyahoankeun. Harita keneh sanggeus ngajalkeun 3 Belanda mah pating kurubut lalumpatan mapai kebon sampo ngerasa sieun musuh ngudag. Opat pahlawan dina waktu harita nyaan tegangna teh kulantaran ngarasa pusing dumeh musuh terus-terusan ngudag-ngudag bae. Kira-kira menang 1 kilometer lalumpatanana ti kebon sampo berak opat pahlawan dariuk meuni bangun anu leuleus nakara nyarang saya dina gawir. Lamun teluas gitu cilaka urang kakepung ku musuh euy kana pasti najan nepi ka isuk deui oge urang moal bisa keluar teta kampung. Ceuk Kopral Hardi ambekanana maning ngahegak kesang pada morolok keluar saawak-awak. Ieu mah moal salah tak kawasna waktu urang di imah bebengok bahu salah saurangna rakyat tidinya aya nu mere laporan ka Belanda. Bisa jadi mun kitu mah euy, ular Kopral Sutawijaya. Kumaha ayeuna deka mana jalan? Tanya koswara bari ngareret ka uyeh anu keur nyang saya dina tangkal dadap bari katingali dadana ngarenghap gancang nakara taksiran rewas jeung capek. Kakara oge koswara nanya kitu ka Kopral Sutawijaya teu kanyahoan ujug-ujug berebet ti pihak musuh nembak ka pasir disusul ku suara mortir pating celegur anu nyentangkeunana dina pelebah lembur anu dipake reureuh ku opat pahlawan. Taksiran eta Belanda anu sejenna ngarasa nafsu dumeh baturna tiluan korban. Baik sia deuk ngahantem ku tembakan oge da aing mah geus jauh. Ayo kos urang niang deui ka dieu bae jalanna mah mapai-mapai susukan. Ayo hayang nyaho nepi ka mana berasna sugan beras ka laut kidul wae kitu.
ceuk Kopral Sutawijaya bari cengkat nangtung deui. Harita keneh opat pahlawan arindit deui anu maksudna kekeh dek nyusud asrama anu ceuk palikirna sugan bisa patepung jeung batur-baturna anu tadi. Sanggeus aya kana 2 kilometerna lempang mapai-mapai wahangan tidinya naik ka pasir anu teu sakumaha lila anjog ka hiji jalan ngolecer anu bras ka kontrak. Percaya sampean ka saya? Tuh ilikan suhuna nurut asrama urang kamari ieu. Katingali ti dieu oge, ceuk koswara curugna nunjuk kana hiji suhunan imah anu pernah tidinya kurang lebih aya kana 25 meter. Bener, tapi kelanan ulah wara nyamperkeun ka ditu. Dengekeun heula ku sadarea. Sorah sahata nukur awong-awongan ngambek teh cing. Sorah nama, sorah komandan kompi euy. Pasubrata keur ngambek sigana teh. Ular koswara bari ngadedengekeun kana sora nu awong-awongan. Geus, ayeuna mah da jelas yen eta sora teh sora Pasubrata. Anu moal salah deui pasti keur nyarekan komandan seksi. Ayeuna urang nyamperkeun bae ka ditu. Ceuk Kopral Sutawijaya bari turun ka lebak ditaluturkeun ku tiluan. Kira-kira 7 meter dari ke asrama komandan kompi anu katelah Pasubrata teh norojol ti jero bari katingali paromana mani geneuk teu beda ti besi atah melem. Baranggok tepung jeung Kopral Sutawijaya ujug-ujug gabrog bae komandan kompi ngarangkul bari nepakan kana tak-tak Kopral Sutawijaya. Waktosna kabujeng se pamiarsa sakitu anu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.